Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, urang ayeuna teh keur aya di Talaga. Kukituna urang erek mandi ka Pantan Cigowong. Urang nyokot ke kiri. Seperti biasa urang bakalan ngalewatan sababaraha desa. Kukituna urang oge bakalan ngalewatan sababaraha sakola anu aya di Talaga. Oke, urang lurus terus jalanna, jangan belok-belok. Urang di dieu bakalan ngalewatan sekolah SMP 1 Talaga jeung SMA N1 Talaga. Oke, kita lurus terus. Kita ambil lurus lagi. Yuk gaskuy. Kita memasuki perkebunan. Kukituna oge ieu perkebunan jadi pemakaman. Oke, urang ieu ayeuna geus nyampe di Desa Ganeas. Sakedeung deui urang nyampe ya. Jadi panas. Yo, urang cokot belok ke kanan lur. Terus we marane tuturkeun jalan ka dieu. Gaskuy. Oke, urang ketemu ieu di Jengkobar Al Hidayah Desa Ganeas. Sakedeung deui urang nyampe dulur-dulur. Tuh kan, tingali sekedap di urang nyampe, urang ngambil lurus deui ka gang asup. Yuk gaskuy. Kukituna urangan sampai ka dieu bisa mau motor. Sabab naon ka dituna trekking deui. Oke, urang lanjut trekking yuk. Gaskuy. Oke, urang trekking. Urang bakalan nyokot jalan ka Desa Ganeas teuing Desa Cigowong nya. Da ieu teh keleutik urang sering ka dieu. Jadi ayeuna urang ka dieu didokumentasikan. Aya oge jalan Blok Argasari anu balik kulon. Kukituna urang di dieu bakalan lempang sejauh 500 meter kurang leuwih. Lumayan capek oge yeuh jalananya. Tapi kepanasaran karena di sepanjang jalan ieu ditinggalikeun ku kaendahan.
Kumaha Mang capek tuh? Capek. Mana Mang? Tuh, capek. Capek. Terang tim. Kumaha jalannya? Ya kumaha iya. Oke, orang sakedeng teu nyampe ya dan akhirnya orang nyampe guys. Mantap. Wih, warung ya ayeuna mah euy. Jador lah. Mantap. Menurut warga sekitar, cai pantan ieu ngarupakeun cai tembusan ti Situ Sangiang. Mitosna keur zaman baheula aya jelema anu tilelep ti Situ Sangiang ditimukeunna di mata cai pantan Cigowong. Selain eta, mata cai pantan ieu asalna ti keur zaman Belanda. Saacana tempat eta dijadikeun tempat penggalian keusik. Saenggeus digali eta si cai bijil, terus si cai eta dimanfaatkeun ku warga. Jang cai minum, jeung cai bersih. Oke, urang ngaheur cai, jang ngopi, kena terus mandi. Gaskuy. Mang, kenal Mang? Nya kopi, Mang. Kopi. Main koy. Lah, mau loba kami. Oke, orang ayeuna geus nyampe di pantan ya, anu lokasi Cigowong. Urang ayeuna meuni hareudang. Kukituna urang langsung upload we ka ditu teh. Dan geuning pisan sigana seger we. Oke, langsung nya urang upload. I don't care who wanna tear me apart. I don't care if you do. Nikmati kopi di cai anjir, mantap. Wah, pokoknya caina herang pisan. Mantap. Oke, kukituna urang katirisan, urang cuang dihanetan ku mie instan. Hahaha, mantap. Oke, urang ayeuna geus babaseuhan ya, tinggal ngahanetan we jeung bareng barudak. Dah kumaha dak? Alhamdulillah. Mami ya. Mantap. Mantap. Apa nama teh? Menikmati jernihna cai, hayu urang ngopi. Leuwih alus komodi disyukuri. Haha, mantap. Yuk, kayak urang ngerek ngejeng heula ya ka dieu. Soalna ieu cai ini herang pisan. Penasaran lah. Ya masakan ya. Oke, mungkin eta video orangnya tong hilap di subscribe heula channel orang, di like, share. Pokoknya datangan tempat anu can dilakonan ku maraneh. Di dinya maraneh bakalan nemukeun pembelajaran jeung kaenahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.